Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakalai deui kakara 5.000 nu ngajawabna, hoyongna 8.000 nu ngajawabna euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tageuning kapireng semangatna teh ari kieu mah nya. Sampurasun. Ames. Sampurasun. Ames. Tageuning ya. Wilujeng sumping kasadaya wargi Kampung Dumai, wilujeng tepang sareng abdi Pak RT Sukardi, RT di Kampung Cirame. RT modern, RT nu ngagaduhan loyalitas sareng dedikasi nu tinggi. Sanajan teu gaduh bengkok sareng gaji. Anti korupsi. Bororah bade korupsi da teu aya nu bade dikorupsina oge, tos saeb sadaya. Teu hilap ayeuna mah ye. Pak RT gaduh asisten. Nu geulis campernik lir bidadari turun ti langit. Bahenol nerkom. Eta mah ye. Pokona mah senyumna melelehkan pedang-pedang nafsu lah. Tepuk tangan. Alia. Asisten Pak RT. Geulis teu? Geulis teu? Siga bintang film Iran. Tamu Pak RT bade ngabahas ngeunaan suka duka janten TKW. Nah, ieu di ruangan ieu tos hadir. Bintang tamu atanapi narasumber pelaku sanes ngaran ieu mah. Bener-bener TKI. Manehna nu ngalakonana. Ieu pahlawan devisa Indonesia, tepuk tangan. Aduh, alhamdulillahnya tos nepi ka dieu. Eta ti lembur teh ka dieu ngabantu naon eta? Jeepnya Hummer. Jadi Porsche. Oh. Mobil Porsche, Pak. Warga Kampung Dumai sadaya TKI sukses. Sugih maher manehna. TKI tiasa meser Porsche. Tuh, coba kebayangkeun. Saha namina? Indra, Pak. Indra. TKI di mana? Di Taiwan, Pak. Taiwan. Sabaraha taun eta di Taiwan teh? Urang di Taiwan teh genep tahun, Pak. Genep Mulai tahun. 2018 sampai ke 2024. Tepuk tangan. Wargi Dumai sadaya, ternyata Indra TKI di Taiwan betahan euy. Aku butuh, Pak. Naon cek? Betahku butuh. Betahku butuh. Tepuk tangan betahku butuh. Eta narasumber nu kahiji tah. Eta dina rai nama eta jiga nama ieu teh anak band jiga nama namun nya teu dangdanan eta dibuka atuh topina jadi itu dibuka atuh topina Variasi nih, Pak. Variasi buat mempermanis gitu kan, terus manis tambah manis. Ya ampun. Iya narasumber nu kadua ye saha nami? Abi namina Uun. Uun naon? Uun Nurniawati. Uun Nurniawati. Ya, tepuk tangan. Kawit di mana? Di Malaysia. Oh, jantan TKI di Di Malaysia. Sabaraha tahun? 2 tahun. 2 tahun. Dari 2014 sampai 2016. 2 tahun. Tiasa henteu nya warga Dumai 2 tahun kenging penghasilanna 2 miliar. Tiasa henteu. Hidup TKI. Aduh. Baringah sadayana euy di podcast Pak RT mah. Hoyong naon? Ingat, Pak, biasa nguli enak diundang podcast, Pak. Buhun ya. Aduh, Alia catat biasa nguli diundang podcast. Tong isin tuh Alia. Aduh, eta geuning curi-curi pandang. Jadi salting, Pak. Ya
upami Cep Indra dicuri-curi pandangna ku Neng Alia nya atuh upami Neng Uun mah dicuri-curi pandang teh ku Pak RT. Suami Itu sanesa. Kieu teh. Tadi tos perkenalannya, tos disebatkeun nami sadaya nah. Terus di mana gitu damelna gitu. Ayeuna teh hoyong tuh. Warga dumah itu tuh. Aduh, tos ting harewo cenah ge. Jadi coba cenah latar belakangna cenah ge. Sejarahna kumaha cenah bisa jadi TKI teh. Tenang. Ke bade di bejer beaskeun. Bade di jentrekeun, bade di guar. Pokona mah. Mangga Kacep Indra TKI ti Taiwan bejer beaskeun pangalamanana, biografina, latar belakangna, sejarahna ti mimiti umpamana kumaha teh janten TKI teh. Mun Pak. Jadi abdi teh keluar SMP tahun 2011 apa 12 sih teuing hilap Pak. Atuh taroskeun ka dieu. Jadi kebenaran teman-teman sekelas Pak waktu SMP teh Pak. Oh, tepuk tangan. Aduh, Pak RT akhirna mah bunga pisan. Aduh, kumaha gitu, berang pisan ayeuna teh. Bergembira sekali dan ini merupakan tempat yang menggembirakan ternyata. Sekarang podcast ini bisa menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu balutan. Podcast tamu Pak RT. Tepuk tangan. Teu disangki-sangki ieu teh bisa ngahiji di dieu teh nya. Mohon Pak. Hiji ti Taiwan, hiji ti Malaysia. Subi mana ti mana Subi? Oh, eta nya. Ieu podcast ieu dina episode suka duka TKI ditonton lagi ku sadaya TKI itu. Ku sadaya TKI aya nu TKI di Kamerun, Bangladesh, Sri Lanka. Bekasi. Haikal di mana? Bekasi. Lila sapatu aku. Angel TKI di mana? Singapura. Hongkong. Hong Kong. Aya TKI di Hong Kong di dieu oge nya. Mangga diteraskeun. Nya jadi orang teh 2012 keluar SMP terus ente dilanjutkan sekolahna cukup batas SMP. Keluar SMP teh orang teh sabulan nyobaan Pak kerja jadi nganyamrotan. Ternyata tangan teh pala lecet. Jadi orang teh sabulan teh tangan teh lecet Pak. Enapan kalalentik Pak tuh. Tangan orang. Mun. Nya teu upami rotan terus ayeuna katimu jeung doran nya kitu tah. Ting belenghul Pak. Mun. Lajengkeun. Jadi sabulan nganyamrotan terus pindah Pak orang teh di kerja di toko sembako Pak. Di mana eta? Nyobaan eta di Pleret Pak. Di Pleret mung sami eta ge sabulan. Eta teh sembako teh 9 bahan kotor sanes. Pokok Pak eta teh. Jadi mantap. 9 bahan pokok terus sabulan tebetah nama ku urang teh berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9 malam. Kadang-kadang lamun rame jam 10 apa jam 11 masih kerja. Itu Pak bobolopot, kutipung, sareng minyak Pak. Sedih gitu. Mana gajina harita mah. Sabaraha eta gaji? 300.000 Pak. Atuh alhamdulillah. Jadi- Aya nu gaji. Jadi asa kitu mah asa aduh. Jadi teu kabayar teh Pak tanaga urang teh kitu. Mohon. Terus pindah deui urang teh. Ka Jadi mana deui? di kuli bangunan Pak. Alhamdulillah selamat. Aduh, warga Kampung Dumai Sadaya di toko sembako ngalih ka kuli bangunan. Teras bade ngalih ka mana deui ya? Pireng ke? Mangga. Nah, di kuli bangunan teh urang sabaraha tahun ya? Eta mah lila Pak, lalakonna teh di kuli bangunan mah 4 apa 5 tahunan lah gitu. Terus nah pun lancek ipar Pak, lancek ipar teh kebeneran orang Indramayu Pak. Lah priben kudu jadi kaya. Lah. Orang Indramayu. Nembe anjog ning kene ya. Iya Pak. Kita gede berupa harapan marketing Taiwan. Jadi urang teh aya lancek ipar nu ti Indramayu, dah teu aya paniatan Pak mangkat ka Taiwan teh teu aya bayangan sama sekali. Oke.
sabarnya ceueunnya eta rencangna mah loba omong. Mangga lain sih. Si Uyun teh berat teh. Cenah abdi cenah gitu. Sabarnya. Sabar. Loba omong. Sampai loba omong. Mohon, mangga. Nah, pas eta diajak tuh kakak ipar teh di tuna teh di Taiwan, kakak ipar teh kebeneran terus di Taiwan. Nah, jadi suami istri teh di Taiwan. Eta kakak ipar di Taiwan teh janten TKI naon tah? Jadi Pegawai bank. kakak anu lalaki mah Pak, eta teh di pabrik keramik. Oh, keramik. Pak. Jadi Gitu-gitu. Ari nu istri mah kakak kandung sorangan teh di ngasuh ama Pak. Ama. Wargi Dumai sadaya ngasuh ama. Terang teu hartosna ama naon? Terang teu? Mangga terang ke. Ari ama teh nenek Pak. Oh. Di masa Taiwan mah gitu. Oh, kok mbok tua ya? Iya, mbok tua, Iya, Pak. iya. Ama jeung akong Pak. Lamun Pak RT akong gitu. Akong. Akong. Oh. Ulah gitu. Ulah mentang-mentang caketna buun disebut kakek. Aduh, gitu ya. Mangga lanjutkeun. Nah, terus ya. Iya. Upami eta perbandingan gaji gitu. Didamel di pabrik keramik sareng pengasuh gitu. Eta Beda Pak. Beda? Beda. Ari ageng mana eta? Ari formal jeung informal mah ari formal mah gajina teh keur harita basa urang teh mulai ti 23.000 naik sampai ke genep tahun teh 28.000 NT Pak, NT dolar gitu. Oh, Jadi dari $1 teh perkiraan meureun mun ngitung-ngitung kurs mah $1 teh 500 perak Pak. $1 teh 500 perak sakituan. eta upami dolar itu Taiwan Oh, paling teh dibandingkan sareng rupiah sabaraha eta? Ya kisaran 14 mah kotor Pak sakituan mohon. Oh, berarti teu kenging anteuran sorenya. Henteu Pak, kotor keneh Pak, ngabantuin dahar sorangan eta. Oh, disanggit teh macet. Eta aduh ngantuk Jun. Oh, henteu nya mohon panginten ngantuk. Mangga eta dileut atuh kopina tuh mah. Lapar ya nyondong cai. Hausnya nyondong cai gitu. Mana we lah. Sok jodoh. Sok aya. Alia kenapa kamu mau tawain Pak RT? Lucu. Dikira siapa Pak RT? Aduh, dah. Teraskeun. Nah, di pabrik keramik terus proses urang teh nya di Tukang son mana teh nya? tukang son pernah ngalaman eta ge Pak. Mohon. Loba jadi cerita teh Pak. Mohon, Jadi teras. pengalaman kerjana teh. Mohon, teras, Kaditu ka dia ya akhirnya teh proses urang KPT tapi prosesna teh urang mah calling pisah Pak. Mohon. Calling pisah teh berarti Nah terangkeun wargi Dumai sadaya aya kalimat calling pisah. Terang teu calling pisah naon? Terang teu. Angel TKI Taiwan terang teu. Hah? Apa sok? Baru beli ku dulu. Oh. Mangga teraskeun. jadi abdi teh calling pisah Pak. Calling pisah teh berarti urang teh teu kudu neangan job deui Pak, neangan kerjaan deui. Jadi si kerjaan teh tos aya di ditu, kayak urang tinggal proses KPT Pak. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya aduh eta tos dimurahkeun rezekina teh nya ku alhamdulillah, Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Aduh alhamdulillah. Amin. Amin. Tuh kitu tah. Teraskeun deui. Ya terus kerja ya proses urang teh terbang datang ka ditu teh henteu langsung kerja ka pabrik keramik Pak. Jadi urang teh diuji heula saminggu teh Pak. Kumaha teh? Jadi pertama kerja teh Pak, sepatu manikin celongnya Pak, celana anyar, baju anyar. Mohon. Diberena teh Pak, cetok jeung sarung tangan Pak, caritana teh urang ka ditu teh. Mohon. Cetok jeung sarung tangan teh dikira teh wah, pabrik keramik ya semangat. Datang ka ditu Pak, nyabutan jukut Pak saminggu urang teh di ditu teh. Di training nanti aduh urang teh jauh-jauh ke Taiwan. Jauh-jauh ka Taiwan bade kitu ngoyos. Ngarabutan jukut Raramet. Aduh. Urang teh Eta kenging gaji teh pas masa training teh. Kenging gaji teh. sami Pak, gaji mah utuh, tapi cuman urang teh pikir-pikir
yang nyabutan jukut mah di Cibiru oge loba gitu. Di kampung urang ge loba gitu Pak. Ta- Nyabutan jukut mah. Santosna kitu kumaha eta? Tah saminggu eta teh terus urang ditempatkeun di bagian urang teh pengecekan ieu Pak. Ngecek open sareng ukuran gitu. Open. Open ini apa ngebakar teh Pak, ngebakar. Wargi Dumai sadaya ieu aya anu namina open. Sanes open kanggo ngadamel roti sanes. Sanes open kanggo masak atanapi ngabubuy bolen sanes. Tapi open kanggo naon eta? Open kanggo ngebakar keramik Pak. Oh, gitu. Dikinten teh open kangge ngadamel roti gitu ta. Oh, sanes gitu ya. Open ngambil keramik kayak urang teh kerja di dinya terusnya alhamdulillah sampai genep tahun gitu. Oh, gitu. Ya, Eta. terus ya sampai urang berarti ayeuna teh 5 bulan kisaran 5 bulan aya di lembur teh Pak karak Iya, datang gitu. mohon. Eta salami damel di Taiwannya jantan karyawan pabrik keramik gitu. Pasti aya suka dukana eta. Sukana panginten nyaeta upami narima gaji ya eta Pak. sukana murni Sukana atau duit bunga, Pak. satumpuk murni di karetan gitu ta. Sukana murni eta upami libur cenah bener mancing gitu teh. Ah, mancing, Eta teh Pak. ningali di YouTube teh. Di Taiwan mah loba geuning eta nu ngaran laukna teh aragung pisan eta. Pak nu arana lauk teh Pak galede Pak di ditu Pak loba Pak. Mo. Jadi lamun keur libur teh iseng mancing teh Pak. Mo. Mangkat jam 8 isuk teh Pak sampai jam 1 beurang teh Hmm. meunang sawaring Pak. Meunang sakarung. Munang sawaring, tepuk tangan buat sawaring. Meunang sakarung Pak mana laukna teh lauk nila sagede kieu baradag Pak. Baradagnya? 2 on, 3 on tapi dateng sih pas nama sabaraha eta teh gitu. Oh, Teu apa. tapi kenging eta teh di mam teh kenging gitu. kenging tapi cek orang ditu nama cenah ge ya bisi aya naon berarti teu tanggung jawab gitu da soalna teh si kalina teh Pak si hawangan eta teh bisi aya tercemar limbah teh geuning gitu teh apa gitu. Punten ceuun sabarnya rada ngerenyem. Mangga gitu. Hari-hari libur jadi bareng-bareng kayak geus mancing tengah hari pulang terus dibakar-bakar gitu Pak sareng babaturan di ditu Oh, teh. mohon. Gitu. Iya. Teu kaing kasinggung ieu mah nya, teu kaing Apa? kasinggung gitu, teu kaing bendu ka abdi gitu. Iya, aya salah sahiji pertanyaan. Mangga Pak. Di ditu gaduh ka bogoh teh eta. Kebenaran teh Pak urang di ditu teh LDR-an Pak Kumaha? LDR-an Oh, di Pak. kampung. LDR naon eta? LDR teh long distance relationship. Atuh abdi sareng di bojong ke kieu. LDR. Aduh, daerah ka timurna mah. Atuh ujug-ujug menta putus we. Heureuy eta mah heureuy. Teu kenging soundman. Kameramen teu kenging direkam. Teu kenging direkam nu tadinya. Dikat ya Pak, dikat eta mah nya Pak. Mohon dikat eta mah. Direkam kitu naon. Mohon dah kitu eta. Sakitulah Pak, urang rada seret Pak. Minum heula nya Pak. Tut kek. Angel. Aya TKI di Taiwan. Aya Pak. Tulungan ya, tulungan. Pasihanan hoyongan naon? Air putih bae Pak urang abdi teh. Cai bodas. Cai bodas, Cai Pak. bodas cenah. Atuh eta cai bodas. Itu teh Angel ya mah. Teh Angel. Teh saya teh Pak, aran teh Pak. Teh sa. Eta. Aduh, Wati. Mati astagfirullah. Namanya. Kie. Sabarnya. Iya, Mangga, Ceunnya. Mangga. Rada ngerenyem. Heeh. Kitu tah. Kia. Ieu pan pasti di luar negara gitunya Ya, di Pak. Taiwan pasti aya suka. Tadi teh suka nomor Sukana, Pak, Sukana ya. eta. Nu paling sukana naon tah? Suka Ya, paling paling suka namanya alhamdulillah. Tiasa ibaratkan kumanya. Tiasa nyukupannya orang tua di rumah Pak gitu. Alhamdulillah gitu tiasa ya di ngarubah ibaratkan niat ka ditu teh memperbaiki ekonomi. memperbaiki ke ekonomi gitu Oh, Pak mohon, gitu. mohon, Tapi tong mohon. salah niat Pak berangkat keluar mah Pak. Kumaha eta teh? Tong salah niat. Apalah. Pamirsa warga Dumai sadayana eta ka luar negeri teh teu kenging salah niat cenah. Niatna kumaha? Jadi lamun ka luar negeri mah Pak tong salah niat urang teh ka ditu teh neangan duit Pak.
Tong dengan pengalaman, karena menang pengalaman doang duit teman teu menang Pak, gitu. Atuh eta mah janten manusia happy kan Gitu. gitu. Doana teh jadi gara-gara menang rezeki Pak, jadi udah menang pengalaman gitu. Tah. Wargi Dumai sadayana tadi tos kapirengkeun, tos katingali, tos jentre, tos dibejer beaskeun kumaha cenah sukana. Suka ieu mah. Nu kaitanna deui masalah gembira, bagaimana senangnya kerja di luar negeri. Nah, sekarang ayeuna ye hoyong teh ye nu mirengkeun pengalaman nu ti Malaysia. Hoyong teh. Aduh eta imutna euy. Aduh. Eta di dieu teh naon teh kempot langsung pipi teh. Punten ceunnya ieu mah heureui Pak RT mendengarna ge. RT jomblo jadi sok rada kitu eta. Mun nembe ditalak 3. Waduh. Oke, semangga. Teteh ece apa mamih ya nyebatna? Teteh we lah. Teh. Abi muda. Mun. Mangga teteh oge atuh bade nyarios pengalamanana di Malaysia kumaha nah di Uber Kamtib di dieu teh nah pernah di gundulan gitu kan. Tah kumaha nah pernah lewat jalan tikus melalui Bangka, Batam gitu. Henteu nya resminya. Resmi ya mah. Jadi Pengalaman pertamana teh abi teh lulus sekolah SMK tahun 2014. eta ningalina geuning ka luhur aya naon kitu. 2014. Gimana? 2014. Kamera ceun mana? Tuh. Nya, mangga. Jadi pertamana lulus SMK tuh tahun 2014. Mun. Abi teh ngiring BKK di SMK. SMK mana? SMK. Oh, mau ulum. Mun. Jadi ngiring BKK di SMK teh di itu tuh di Malaysia ke Malaysia. Jadi aya program di Malaysia jadi di PT elektronik gitu. Eta syarat-syaratna naon bae teh harita teh ceun? Syarat-syaratnya biasa sih kayak ngelamar kerja biasa gitu. Terus harus ada izin kan, harus ada izin orang tua. Jadi nuhun izin heula ka orang tua, tapi aya kendala itu tuh. Tapi eta kendala meureun ninggalkeun ka bogohnya. Henteu diizinan pertama-tama. Tapi henteu ninggalkeun ka bogoh teh. Henteu gaduh. Henteu diizinan ku ibu, ku kakak teh henteu diizinan pertama nama. Jadi kendalana eta terus kurang teh diyakinkeun we lah, diyakinkeun. Lami-lami diizinan ku ibu, ku kakak teh diizinan. Tas kitu teh eta nu ka dieu tadi raka teh. Muhun eta raka. Atuh kenal sareng abdi oge. Jadi saurakana teh ios tos teu naha ka ditu asal di dituna kuliah sambil kuliah tiasa gitu. Sambil kuliah di dituna? Ento. Nyampe dituna nya entos capek kerja jadi kuliah bororah mikiran eta. Lurak lirik bae maneh Alia. Hoyong naros naon sih? Sok teruskeun. Tadi beluak lieu kadang-kadang melotot, kadang-kadang nyureng. Sok. Terus gitunya. Tuh bade naros cenah tuh kan tuh. Sok bade naros naon? Lanjut aja dulu. Lanjut dulu sok mangga. Aduh lain kedip. Jadi prosesnya ngin pizza terus paspor. Pizza apa pizza? Pizza. Oh pizza. Pizza. Ulah mah patahkan kayak. Ipa isitik Pak. Gitu. Pizza. Atuh udah Sunda pisan jadinya pizza cenah kitu tah. Terus paspor. Paspor. Da aya paspor, Pak. Kira-kira. Wargi Dumai sadaya mangga dicatat upami nutu terang langkah-langkah atanapi persyaratan-persyaratan janten TKI. Mangga dilanjut. Terus gitu ngadamel paspor terus di sadayana di ieu biayana ditanggung kan ku PT. Jadi orang tinggal angkat we
kena dipotong gaji gitu sistemnya. Punten-punten eta dipotong gajinya sabaraha. Punten ieu mah upami kenging gitu tah, upami kenging dibejer beaskeun gitu. Tah atanapi rahasia mah teu naon-naon gitu. Rahasianya. Rahasia warga Dumai. Aduh, urusan duit rahasia sadaya ieu mah. Mangga dilanjutkeun deh ceun. Aduh. Terus itu ya proses nate kirang lebihna 2 bulan lah. 2 bulan proses terus angkat teh pas bulan September 2014. Angkat ke Malaysia teh ti sakolanya. Mohon. Jadi ti sakola angkat nepi ka Bandung heula eta teh henteu langsung ke Malaysia. Di penampungan. Mohon di penampungan di Bandung. Di Bandung teh 3 hari kalau nggak salah. Punten-punten ya ce upami di penampungan eta kumaha tah. Mireng mah ye Pak RT teh mireng cenah upami di penampungan teh cenah ge leuwih sedih. Tibatan nu di damelna di ditu cenah di penampungan teh cenah sarena kumaha cenah di pasihan daharna kumaha gitu tah cenah ge eta kumaha tah leres teh Henteu enak di penampungan mah kayak di hotel deh. mohon Pak. wargi Dumai sadaya gosip-gosip nu ayeuna kadang-kadang sok aya nyaritakeun masalah di penampungan kumaha ternyata cenah ye pengalaman Ceuun nu TKI di Malaysia di penampungan raos pisan. Raosna sepertos di hotel. Upami Cep Indra mah di penampungan ge abdi terang. Tong dicarioskeun. Pabalatak, Pak. Jika di hotel Pak enak eta. Soalnya eta meureun resminya. Resmi eta mah. Jadi sakamar teh cuma 3 orang. Tah, 3 orang. upami resmi mah meureun persyaratan teh eta nya. Mohon. Kudu ieu, kudu Jadi ieu, lengkap, kudu lengkap. Gaduh sponsornya, gaduh penanggung jawab di ditu. Mohon. Warga Dumai sadaya ternyata raos jadi TKI teh upami kitu mah nya. Upami resmi mah nya gaji ageng, terus keselamatan terjamin, nya jodoh ge kenging sigana mah. Mangga teraskeun. Terus gitu teh di Bandung teh 3 hari pelatihan kayak pelatihan bahasa mah ada biasa cin ya. Bahasa Inggris. Ente Malaysia Melayu. Jadi tak apa lah, tak jumpa ini. Kita beda jauh lah juga orang di Indonesia gitu Pak. Iya. Kita beda jauh. Jadi ente kedah lami gitu prosesnya. Terus 3 hari di Bandung teh angkat di Bandung teh ke Jakarta. Oh ke Jakarta. Aduh salah. Bandaranya Jakarta di Jakarta. Panginten bandara nu ti Majalengka gitu. Di Soekarno. Sepi bandara. Hei Indra, teu kaing wani-wani nyarios atuh. Iya bagianana. Aduh ampun. Gatel. Ngomong atuh. Udah yang ngomong, Pak. Aduh. Teh, ieu heula teh. Kan banyak. Mangga diteraskeun. Di bandara di Jakarta Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta. Mohon terang abdi oge Pak RT oge terang tuh Soekarno-Hatta. Terus gitu teh dia teh terbang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur teh. Eta satu acana terbang ke Malaysia Kuala Lumpur teh persyaratanna teh naon bae eta di bendahara teh di bandara gitu tah. Nya kedah aya paspor. Paspor mun lengkapnya. Dicek dulu kan di itu. Sami teu sareng ijazah cenah meureun nya. Nah, tanda namina, tanganna. tanda tanganna. Jadi disami-samikeun. Ya soalna aya kajantenan ye. Haikal dina ijazahna KTP-na Yanti. Eta kumaha eta teh kan harusnya di stop gitu loh. Ya Tetiasanya. Jadi Ari Uun mah meureun Uun cenanya gitu ya. Henteu di itu teh di tambihan Elizabeth tak kumaha gitu. Henteu nya. Jadi terus gitu teh terbang ke Malaysia, nepi Kuala Lumpur teh perjalanan 2 jam. Di Jakarta. Di Jakarta nepi ke Kuala Lumpur cuma 2 jam. Upami ka Taiwan sabaraha jam? 5 jam, Pak. 5 jam. 5 jam. Oh, mohon caketnya. Ya di Malaysia kan tetangga. Negara tetangga. Terus tadi Malaysia teh damel naon? Damelna di PT elektronik, komponen elektronik. Oh. Jadi nggak damelan. Nya nu hiji damelna teh di
Eta mah di keramik rada panas sebenarnya. Panas, open sih. Mohon. Hari Ya mah- nu ieu deui di elektronik rada riweuh meureun eta di dinya mah kudu taliti gitu. Wah, ketaliti, kudu taliti, lamun salahnya di Dicarekan meureun. Cekan. Oh. Kedah aya itu, kedah ngejar output, ngejar target gitu. Mohon. Tah, ieu ceun damel di elektronik di Malaysia teh gajina teh sabaraha eta? Dulu teh sekitar 3 sampai 4 juta 3 sampai 4 juta per bulan. per bulan. Eta Itu tahun belum sabaraha eta? termasuk lembur. 2014. 2014 lembur sabaraha? Lemburna kadang kan kalau sistem kerjanya 4 hari, 4 hari kerja 2 hari libur. Oh, gitu tuh. Lemburan Nah, kalau eta. lemburan yang hari libur kerja berarti lembur, Pak. Gitu. Naon Indra? Itu Pak, sami itu Pak. Oh, sami. Kinten teh bade naros kenal teh ka Upin Ipin. Teu aya di ditu Filipin, Pak. Teh aya tahun, won ya. Tos atau abi aya nu bade di ieu keun deui? Ya, entos lah di ditu teh nya. Abi ka terbang ke Malaysia nepi ka ditu teh jadi nyampe ke asrama. Asrama. Jadi tinggalnya di asrama, Pak. Oh, gitu. Tos Aya. damel ke asrama gitu. Mohon. Wih damel ke asrama Mohon. ge bade angkat di asrama gitu. Mohon. Jadi di asrama teh naik jemputan. Beda jeung maneh. Sami Pak. Sami asrama. Sami asrama, kontrakan gitu. Asrama. Sami Pak. Mohon. Ya. Aya patarosan teh ya ti warga Dumai. Aya patarosan teh. Aya. Aya. Coba Indra biasa bahasa Taiwan tuh Indra. Bahasa naon ya? Oke. Da ari bahasa mah di lilailan teh dipake teh kena teh poho gitu. Iya, perkenalan. Oh, perkenalan gitunya. Ucapkan kalimat Iya, aku bener. cinta padamu Iya. karena Neng Ali. Eta mah tantangan arana tuh. Perkenalan nya. Sok. Perkenalan. Sok. Pakai apa nih warga? 大家好，晚安，大家好，我是英达，我今年28岁，我很高兴啊认识你，terima kasih. Tepuk tangan. Tapi artinya non. Jadi nama saya, halo semuanya, nama saya Indra Mirawan, umur saya tahun ini 28 tahun. Saya senang bertemu dengan kalian semua, terima kasih. Tepuk tangan. Aduh, Pak Biki mah Pak RT teh-nya bunga terus aya teh. Henteu khawatir teh, henteu khawatos. Upami aya tamu ti Taiwan pan aya Chef Indra, upami ka Cirame aya tamu Taiwan gitu teh. Mangga bisa Aya Chef di-calling, Pak. Indra gitu ya, mun. Aya di pertanyaan deui teu? Ka ieu ye. Ka Ceuun panginten aya pertanyaan? Aya henteu? Mangga. Hal yang paling dirindukan ketika bekerja di luar negeri. Nah, nu paling rindu, paling kangen di Indo teh naon eta nu paling dirindukan dan dikangenin teh? Di Mantan. Di Indonesia. Mohon. Ya keluarga lah pasti. Sanes mantan sanes. Sanes. Oh, mohon. Sanes mantan nu dirindukeun teh cenah keluarga. Mohon saya. Tah saya deui pertarosana. Oh, Alia bade naros naon Alia? Suka dukanya di sono tuh gimana ya? Sukanya ya seneng sih bisa kenal sama orang sana gitu, orang Malaysia sana, bisa ya akrab, bener-bener bisa nemuin keluarga baru di sana gitu. Oh, mohon. Jadi ieu cenah ieu teh jadi janten TKI itu bisa bergaul lebih luas, cenah mah lintas agama, lintas suku, lintas negara cenah meureunnya. Ya betul. Atuh da kenal sareng Bang Gali mah nya, urang Sri Lanka kenal. Banggali. Oh, teu terang. Eta dicatat nu penting-penting tos tadi. Siap. Persyaratan ka luar negeri naon wae, teras pelatihan kangge persyaratan ka luar negeri naon wae, terutama gaji dicatat. Ya. Kayak dipotong tos podcast ieu mah. Nah, wargi Dumai sadaya tadi
Urang sadaya tos mirengkeun suka nu matak ngagumbirakeun damel di luar negeri teh naon tadi tos dibejer beaskeun. Yeuh ayeuna yeuh. Tamu-tamu urang sadaya nu ayeuna dongkap di podcast tamu Pak RT teh jujur teu ieu. Jujur bade nyarioskeun nu pika sediheunana. Tuh. Naon bae nu di alaman di luar negeri nu matak gitu tah. Sanes inget ka mantan sanes. Itu, Pak. Ya, nuhun. Ya. Mangga dukana teh kumaha Cep Indra ieu teh aduh abdi teh hoyong nangis tapi teu tiasa nangis ieu teh. Pak. Mohon. Hoyong rembay cai mata teu tiasa rembay cai mata. Oke, urang Kumaha? suasana sedih dulu, Pak. Mohon ya. Eta dukana teh kudu mireng-mireng mah cenah mireng-mireng mah cenah ge. Munggaran kerja di luar negeri gitu masih sapoe dua poe nu namina murang kalih wae ge sakola upami sakola atau nepi kuliah di luar daerah sapoe dua poe mah cenah inget wae nu namina sepuh teh cenah komo deui mantan meureun nya kitu tah eta Cep Indra cenah mireng-mireng mah aduh taroskeun ulah taroskeun teh taroskeun teh Paraskeun. ditanggung moal bendung moal sewot Mal. Aduh. Ieu mah mireng, nyamireng tuh. Selenting bawaning angin, kolepat bawaning beja, cenah kitu namanya, cenah. Cep Indra di luar negeri teh cenah. Nah eta teh nuju galau, inget ka mantan, naha nuju sedih, emut ka sepuh, cenah. Bade bunuh diri, cenah. Aduh. Eta teh Pak. Jadi sebenarnya mah eta teh berita hoax, Pak. Berita hoax. Jadi aya babaturan urang teh, Pak, anu biang gosip eta teh, Pak. Sagala-gala ditambah-tambahan caritana, Pak. Jadi Yudis yang ngabobodo aing. berita hoax, Pak, eta teh. Agang, kumaha tanggung jawab yo? Karekam. Aduh, kumaha Jadi- ieu teh? Jadi di itu teh urang teh sebenarnya mah gagal adaptasi, Pak. Gagal adaptasi sareng Mun. Fobia sosial nah, aja. jadi antisosial, Pak, akhirnya mah, Pak, gitu. Mun. Selama genep tahun teh urang teh akhirnya mah jadi jeung babaturan oge jarang-jarang ngobrol gitu, Pak. Di itu gagal adaptasi. Padahal mah di ditu oge loba babaturan ti Indonesia teh aya 25 orangan gitu, Pak. Cuman urang teh gagal adaptasi di ditu tiasa nyesuaikeun sareng lingkungan di ditu, Pak, gitu. Jadi akhirnya mah di kamar weh, tara ngobrol, tara naon segala macem gitu. Akhirnya namanya kesenangan weh lah, bisakeun hayang gamenya belikan laptop nah segala macem. Jadi segala kesenangan teh diayak-ayakeun di kamarnya. Akhirnya mah antisosial sareng kakak bae ge di ditu teh mau pendak sekali, Pak. Mau ketemu teh sekali. 5 tahun teh. Genep tahun teh. Genep tahun ngan teh. sekali, Pak, di ditu. Jodar maneh. karena bawahannya teh, Pak, malas gitu di ditu teh gitu. Oh, Karena aku gagal adaptasi eta gitu. Punten, upami ceueun teu kitu nya henteu. Henteu. Oh, Ya, udah. lajang. Jadi introvert tenan, Pak, gitu. Namun bahasa nama Pak, ini mah ekstrom. introvert gitu. Oh, aya mohon eta dina ilmu kejiwaan aya anu namina extrovert, introvert. Kalau ekstra itu lebih ke wah, terbuka dia, ya terbuka. Introvert itu lebih mengurung diri gitu. Ini akan berbahaya. Introvert itu bisa-bisa lamun teu maehan batur bisa-bisa maehan sorangan. Maehan sorangannya. Jadi akhirnya mah kalau baan nyorangan segala macem pikiran teh ya kan orang teh seneng baca, Pak. Segala dibaca, segala segala macemnya. Si otak teh akhirnya berimajinasi terus, Pak. Imajinasinya teh itu paruguh-paruguh teh gitu. Upami maca mah eta mah aya hubunganna sareng literasi sanes. Gitu. Aduh. Moal disebutkeun ka diana. Moal. Sok lajengkeun. Nah, jadi genep tahun eta nya kadang-kadang nya kerja oge nya apa kadang-kadang jeung babaturan oge kadang cuman hai akhirnya pada biasa wae di ieu mah. Di hate mah gitu. Mah jadi biasa wae cuman si urang teh ciga pasang muka nu ieu teh, Pak, pakai topeng gitu. Tapi punten teh ka awewe mah masih bogoh le. Tah, jadi urang teh lamun misalkan libur teh hayang keluar teh, Pak. Jadi ngahindar, Pak. Misalkan Sabtu Minggu kan rame, Pak. Jadi urang teh ngambilna libur teh Senin Selasa sampai Jumat. Ka awewe teh. Jadi akhirna mah
Jadi Senin sampai Jumat eta kan pada kerja, libur teh pan teu libur nu lain mah Pak. Akhirna urang teh ngambil hari eta karena malas ketemu jelema eta Pak gitu. Nah. Warga Dumai sadaya di dieu aya kalimat jelema eta. Hoyong terang teh. Nah, jelema eta teh saha? Jadi eta teh tanda kutip Pak, jadi luas Pak ieu teh gitu. Eta teh nya jelema-jelema sadaya gitu. Oh, itu eta teh. Jadi eta Hiji eta teh maknana tunggal. jadi eta berarti jelema lain Pak, geus ganti-ganti lain etana teh gitu. Mohon. Eta kieu kudu mah. Jelema lain gitu. Mohon. Pamirsa warga Dumai sadaya ternyata eta. Eta teh saha? Nya eta. Eta nu kumaha? Nya eta. Nah, mana ge tong eta lamun eta teh lain boga eta. Nah, ulah saeta-eta pokona mah nya. Aduh. Terus kumaha deui? Nah, jadi ya kadang-kadang ya pertama mah nya kerja di itu kan bahasa teh ari di apal mah ente digunakeun mah lupa Pak, najan di PT diajar bahasa oge datang ka ditu pertama da beda gitu. Eta sedihnya gitu Jadi saya. kadang-kadang disarian dikarik kaninia Cibai segala macam kala luar kabeh pertama. Cibai naon eta? Ya eta lah Pak gitu, ari Cibai mah gitu. Cibai. Naon tah penasaran ya. Penasaran teh Cibai. Penasaran teh. Angel TKI di Taiwan, terang teh Cibai. Aceh baik. Jadi ari kaninia teh nya motherfucker gitu Pak, mun cek bahasa Inggris nama. Mun cek bahasa Inggris mah gitu. Ari Cibai mah ya. Udah, wargi Dumai sadaya. Ternyata udah mina Cibai teh motherfucker. Naon tah Pak RT ngadur pagar teh? Jagalah kebersihan tak kumaha. Kaninia apa eta mah Pak? Hah? Kaninia motherfucker mah. Kan ini. Kaninia. 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 Kaninia gitu Kaninia gitu, Kaninia paham. gitu. Motherfucker. Tapi aya sami nanya. Da di Sunda ge atuh da upami sepuh mah disebatna teh nini kan? Ya. Nini. Berarti teu benten. Ya, aya nu bahasa sering digunakan ku urang oge Pak, lihai Pak. Lihai? Lihai teh bahasa Cina Pak. Oh, lihai. lihai. Sama makna sama artina Pak. Lihai. Lihai. Pak. Ya, sapertos kieu warga Dumai nya. Padiki lihai ngala duit. Lihai Pak. Sama Pak gitu oge. Serius. Sama gitu oge. Loh, belegu aya henteu tah? Aya belegugnya aya gitu. Aya. Ya pokoknya nu sering dipake mah kaninia eta Pak. Jadi Kaninia. Iya, Kaninia gitu. kaninia gitu. Lihai gitu kan. Lihai gitu Pak. Mohon. Bade naros naon tok sunyam senyum tepugu. Alia apa enggak bade naros naon? Eta tadi dicatet nya. Kade Sudah. hilap teh tadi dicatet kaninia. Lihai. Lihai. Ya, eta kan eta. Tah pengalaman kan ayeuna mah jadi terang bahasa Taiwan gitu tah. Ya, upaminya Pak RT bade naros bahasa Taiwan kayak teh. Mangga apa tapi nya teuing masih apa keneh henteu gitu Nah, Pak. ieu mah umum we nya. Mangga Pak. Kieu abdi hoyong dahar kempul umpamana kitu teh kumaha tah. Oh ya oce kempul. Oh, tepuk tangan. Hiji deui ya. Urang tokol kadaharan karuhun abdi. Coba naon tah? Eta mari beutik atuh Pak, eta menyiksa gitu mah. Da terjemahan tokol teh naon bahasa Cina tokol gitu, teu diajar Pak eta mah kebeneran. Coba kiri. Urang tokol kabeuki karuhun abdi. Ah, tokol nama gitu bahasa Cina naon? Oh, tokol. Tokol. Oh. Teh naon teuing? Kacang rambai ngoh. Do. Rambai digalang. Oh, sakit. Nah, eta dukana deui tah kumaha tadi teh duh. Tuh. Tuh, si Wowong tuh geus mulai rembai cai mata, Angel teh geus ngalimbang tuh. Si Dapa oge komo nyurucut eta teh. Jare wong dermayu kudu marebes milih ngono lho, ya. Iya, bener. Malum, wargi Dumai sadaya ternyata Indra teh di Indramayu, keturunan Indramayu, paseh bahasa Sunda, paseh bahasa Indramayu, paseh bahasa Taiwan, paseh bahasa Inggris, jeung paseh deui bahasa binatang. Bahasa binatang. Berarti Padiki deh, pokoknya mah teu kaing hawatos upami aya tamu ti luar negeri, ya
penerjemahna ya. Siapa? Mohon, Penting mah ya, mohon. waktuna bae Pak cukup gitu. Waktuna nu penting mah Pak gitu. Extreme shot, kieu-kieu teh tapas kieu-kieu teh naon tah? Waktuna cukup Waktu teh. yang penting mah waktuna urang mah gitu. Waktuna pas gitu. Eta upami dukananya di luar negeri gitu nya upami eta hari raya Idul Fitri tah kumaha gitu tah. Tah hari tehun mangga tehun teh ieu. Ka dia heula Namanya tuh. hari di ditu teh hari pas hari raya mah di pabrik kebenaran pabrik urang gitunya Pak. Mohon. Dikasih THR Pak alhamdulillah nate. Teh terangeun bada gitu, terangeun bada gitu. Aya THR gitu. Meureun teh cak binderna teh ka supervisorna teh. Kin ki bada jeung oli THR THR itu dikasih voucher belanja Pak alhamdulillah gitu. Oh. Terus lamun misalkan ieu teh di libur gitu lamun hari raya teh. Mohon, Cuman da mohon. jauh Pak gitu ke masjidna teh di ditu teh. Waduh, cenah masjid. Musola. Percaya teh? Pamirsa warga Dumai Sadaya, ternyata di luar negeri, di Taiwan ge peduli. Karena urusan ibadah masing-masing TKI. Bukti dah. Aya masjid, loba cenah masjid teh nya. Ayat cuman ya jarang-jarang gitu Pak. Mohon, alhamdulillah. Berarti tos pihak Taiwan teh nya tos peduli KTKI. Teu kayak ngalamun cor. Tenang wae si Amang urusan gono gini mah. Nya, tahu saya teh sedihna eta. Ya Banyak. masih loba sih Pak, tapi bisa panjang teuing gitu Pak. Gupang sedih-sedihna. Pas sedih-sedih mah teh berarti kadang-kadangnya kerja teh Pak jam 12 malam berangkat terus lembur sampai jam 12 siang gitu. Aduh. Kadang-kadang kan di ditu teh urang teh kadang-kadang di komandorna teh dipanggil gitu. Sok aya nu non rusak dipanggil gitu. Ka Karasare terus jam 3 sorena teh yang dipanggil deh sampai pentingna kerja deh sampai berang deh tah gitu Pak. Pernah teu kena hukuman. Hari hukuman kan teh Pak, alhamdulillah abdi mah jamnya itu jadi bager gitu Pak. Jadi sok awatosna teh gitu kena hukuman terus dibotakan sadaya gitu Tuh, kan. Pak, jadi orang teh meureun katempona teh manis, karunya ieu mah gitu gitu nanti kok bos teh Pak. Siga-siga nama cenah oleh-oleh ti Indona teh jimatolas asli sigana ieu. Semar mesem. Aduh, cangkelnya, calik wehnya ceunnya. Panas juga namanya teh. Kucur Pak. Oh, ikat ceunun aja. Mangga. Malum ngerenyem Sok, mangga. Tah, dukana kumaha tah? Karena Ari abi mah kabalikan ti Indra nya. Indra mah lebih seneng di kamarnya. Oh, aduh, eta mah kumaha jeung sareng perbuatan. Ari urang mah Mo. teu betah di kamar teh Pak. Soalna di sakamarna teh sareng senior. Di mana? Jadi itu mah ti ada ya. Sadayanya. Ya, Nyariosna mah meureun. Tapi seniorna teh jararudes. Oh, catat. Jarudes jadi tebetah jadi lamun pokoknya mah 6 bulan pertama mah mani nangis we dari di ditu teh. Di ditu. Ari wih kerja nangis kadang mah kan satu angkatan tuh semua nggak ada yang sama satu kamar tuh kan beda-beda disatuinnya sama senior semua. Kalau pulang kerja kadang mah nginepnya di surau. Di surau tuh kalau di sini mah musola. Musola, ya, Musola. Bukan rumah sakit korban Bukan. laki-laki bukan. Surau namanya di situ musola teh. Bareng-bareng nangis di situ bareng-bareng kadang mah. Ya jadi jarang di kamar. Pokoknya kalau itu kadang nginep di kamar teman gitu. Yang nggak ada itunya lagi shiftnya beda gitu. Catat Alia itu duh, sedih pisan. RT bagaimana duh ieu teh. Kasangan teh mah teh. Lain nyuruh sudah tuh ieu teh. Terus. Jadi gitu nggak dukanya eta bae sih paling tapi kalau udah di PT mah seneng gitu kan baik Eta orangnya. upami narima gaji teh leuwih senang tuh. Pasti. Soalnya 2 kali Pak gaji teh. Terus di wilah-wilah cenah kanggo papa, kanggo mama, cenah kanggo omah, opa, kanggo Gajiannya mantan tuh teh nya. 2 minggu sekali.
2 minggu sekali? Aduh. 2 kali gaji. 2 minggu sekali Dra, di Sebulan Malaysia. sekali, Pak, orang. Alia hoyong damel ke luar negeri. Ayo. Mau deh. Mau deh kemana? Hah? Kayak diajak. Enak Pak, Korea, tapi- Korea. Diajak nih, Diajak makan. Nah, Alia nih. Ini saya bertanya ke Alia. Nah, setelah mendengar nih paparan ataupun ulasan ataupun pengalaman dari 2 narasumber ini gitu ya. Ti Cep Indra, terang Ceuun, tertarik tuh ke luar negeri? Ada tertariknya. Tapi Tertarik. banyak enggaknya. Tertariknya. Tertarik karena ya gitu mau cari pengalaman. Waduh. Cari uang juga. Pengalaman. Cari uang. Niatnya cari duit, jangan cari pengalaman, nanti dapat pengalaman. Ya, wargi dumai sadaya upami ka luar negeri teu kenging milarian pengalaman, tapi milarian duit. Nah, lamun milarian pengalaman kena kengingna pengalaman. Iya. Nah, milarian duit kengingna duit gitu. Kumaha niat sih, Pak, gitu. Kumaha niatnya. Tapi kalau nyari pengalaman juga sama kan? Nyari pengalaman ya, akhirnya pulang ya dapat pengalaman, akhirnya di sana ya kayak gitulah gitu, doa teh mustajab gitu. Aduh, aing Indra mani batu. Ya, Mustajab. Aduh. intinya mah tong salah doa gitu, Pak. Mohon. Eta dukana etanya. Ceun aya nu paling sedih gitu. Di pengalaman di luar negeri nu paling sedih gitu. Ya sedihnya kalau sakit. Dilarang inget ke mantan, dilarang. Enggak. Ya, terus? Lah, kalau sakit tuh ya ngurus sendiri, gak ada yang ngurusin gitu. Heula. Sendiri. Upamana cenah ge gering ngurus sorangan cenah. Heula duit mah boga lain. Ya boga. Nah, tanu penting mah boga. Duit. Boga. Duit. Neangan. Duit. Kawin ku. Duit. Nah, telat kawin berarti aduh curiga. Sok inget kapopotongan dari kurang duit teh. Aduh. Terus gitu. Entos gitu. Mana? Ya. Tadi suka dukanya mani panjang lebar. Soalnya maklum, hari di luar negeri mah pasti loba pengalaman-pengalaman. Cep Indra cenah ge hoyong pa tadi nama cenah. Jantan TKI teh hoyong pa pendak sareng Ronaldo cenah. Atuh salah lumpah ka Taiwan. Atuh ka Portugal. Salah. Cenah ge ieu cenah ieu. Ceun hoyong pendak sareng saha? Lijong. Jangan Korea teh, Pak. Kasa teh. Koreanya. Korea. Aduh. Sakelasnya baheula teh sakelas teh di SMP-nya. Kelas 2. Kelas 2. Oh. Jadi kabeneran teh itu suamina teh sami, Pak, Sekelas. teman sakelas deh itu teh gitu. Oh, awas. Kali diajak lenger. Itu Pak, aman. Nya. Aman, Nah, Pak. ya salian aina jadi TKI gitu. TKI pan aina terus mulangnya ke Indon gitu Iya. kan. Eta santosna jantan TKI teh aina teh profesina teh naon di damel sadi dintena teh naon ieu teh. Tah. Ayeuna gitu loh. Ibu rumah tangga. Oh, IRT. Mun. Pekerjaan Gaduh, yang paling putri mulia. itu. Mohon ya. Ngurus caroge nya murang kali. Teh. Mirang-mirang mah guru TK sana. Oh, sana. Upami Cep Indra ayeuna. Urang enak teh 5 bulan hampir 5 bulannya di rumah, Pak. Jadi kayaknya kesenangan teh jadi Tong loba alasan ngomong wae jantan ku podcast gitu lah. jadi Gitu loh. enak teh nya nganggur enak nganggur, Pak, gitu. Mohon. Jadi sambil nganggur teh jadi diajak ku Pak produser oge gitu di dia gitu bikin tiasa kamera, nya gitu, tiasa ngedit alhamdulillah, ai Pak. namanya. Jadi terus orang teh jadi buka video syuting, Pak, ini teh, Pak. Jadi mangga kanu bade ieu gitu. Promosi sekalian promosi Pak RT ya, betul ya. Mocaknya nih wae. Bisi aya nu bade live streaming apa video syuting mah enggak hubungi di dia nomorna kayak editing di dia. Eta aing teh diajak ngomong sakali. Selipan, Pak, selipan. Nya ulah kitu-kitu teh aing mah lo. Heureuy. Wargi dumai sadaya. Ternyata santosna mulang ka Indonesia, Indra ayeuna usaha. Usaha di bidang Video syuting, Pak. video syuting. Live streaming. Eta teh hasil ti luar negeri cenah.
Hebatnya sawah tos 5 hektar ayeuna teh. Amin, Pak, amin. Calon istri 3,5 cenah. Setengah sih, Pak. Lu setengah namanya gitu teh ya. Kurang gitu ya. Ya. Kurang, astagfirullah. Hebat tuh kana. Teu ceun geus cenah ge bade buka catering sareng laundry cenah. Toko. Sampna. Pamirsa warga Dumai sadaya nya tos aya namanya tos kabuktianana nya tos aya hasilna yen kerja di luar negeri teh ngahasilkeun. Contoh Cip Indra tadi buka video syuting kitu nya. Terus ieu buka toko. Tapi aya paripaos ieu teh. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Mendingan mana? Mendingan hujan emas di negeri orang atau mendingan hujan batu di negeri sendiri? Ya sebenarnya mah mending hujan batu di urang, Pak. Jadi bisa batu mah kayak bisa dipakai ngin pondasi, ngin rumah dijual. Nah, jadi bisnisin deh itu deh, Pak. Mohon. Berarti lamun hujan emas di negeri orang mah urang teh ningali emas di batur wae nya. Padu ningali gitu loh. Akhirnya mah betah di luar, Pak, gitu. Oh, mohon. Nah, aya pertanyaan deui akhirna. Bener-bener eta teh datang ti hate nu paling leutik, ti jero hate nu paling dalam, hoyong damel ti luar negeri teh tak kumaha. Jadi tadinya pada intinya mah lamun di urang na aya kerjaan mah, Pak, teu kudu jauh-jauh ke luar negeri, Pak, gitu. Lapangan kerjana loba, terus misalkan teu aya batasan umur, batasan ini segala macam gitu. Keterampilan mah da bisa dilatih atuh, Pak, da. Jadi intinya mah nu ka luar negeri teh lapangan kerjanya teh kurang, Pak. Makanya bisa ka luar negeri. Mohon. Upami ceun kumaha teh teun gitu. Ya sami sih kan di Indonesia mah kan lihat pendidikan, tinggi badan, pokoknya mah ribetnya. Oh, gitunya. Nggak kayak Berarti tidak selamanya bahwa hujan emas di negeri orang itu merupakan sebuah kebahagiaan dari kita. Iya. Tapi akan lebih bahagia lagi adalah hujan batu di negeri sendiri, tapi batunya bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa menghasilkan penghasilan dari batu itu sendiri. Dan bisa memanfaatkan batu itu untuk kekuatan. Itu mah kekuatan jalan bisa, kekuatan pondasi bisa, gitu. Iya. Sanes gitu. Mohon, Pak, gitu. Nah, ayeuna. Tadi tosnya profesina santosna jadi TKI di luar negeri janten kameramen. Sanajan kameramennya itu gitu teh gitu tah. Kita disebatkeun. Proses. Ieu deui teh uun santosna damel di luar negeri ayeuna profesina. Damelna ka Cikarang. Mohon. Di Cikarang 2 tahun. Mohon. Terus 2 tahun di Cikarang nikah. Ayeuna wira swasta berarti nya. Mohon. Nah, para wargi Dumai sadaya timimiti perkenalan entosnya terus riwayat narasumber entos kumaha sukana damel di luar negeri teh nya entos kan baringah sadaya damel di luar negeri teh dukana kumaha tah damel di luar negeri tos terangnya. Nah teras penghasilanana tos terang sadaya syarat-syaratanna ya. Ayeuna ka kesimpulanna kumaha tah? Mangga. Neng Alia. Tapi sebelumnya Alia mau nanya dulu. Boleh, kenapa dari tadi kamu tidak bilang? Aduh, senyum teh hoyong naros. Sok, mangga. Motivasinya buat pemuda sekarang kerja ke luar negeri tuh gimana teh? Motivasinya. Ya gimana ya? Yang penting yakin sih ya, yakin dulu, terus niatnya baik, terus ya gimana ya? Jadi kalau misalkan yang masih sekolah mah sekolah aja yang benar intinya gitu. Soalnya saya kerasa gitu, cuma lulusan SMP nyari kerja ke sana ke sini susah gitu. Yang penting mah sekolah aja yang benar gitu. Terus
cari teman intinya man, cari rekan segala macem, nyari kerja tuh biar gampang gitu, nyari kenalan di mana. Jangan ibaratkan cita-cita pengen keluar negeri lah itu. Kalaupun misalkan pengen gitu ya diniatin dengan tulus gitu, dengan semangat gitu, bahwa kesana tuh pengen merubah nasib, pengen lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Lapar, haus tak kumaha ieu teh. Haus, Pak. Bareng ngomong sadaya tuh. Mohon itu. Atuh mangga dilaleut. Mangga, Pak. Nah, mohon ya. Sakitu podcast dina episode ka-4 suka duka janten TKI. Abdi RT Sukardi ti Kampung Cirame. Bilih aya patarosan nu kirang merenah di mana atanapi cariosan nu matak rahet dina hate nuhunkeun dihapunten nu saageng-ageungna. Sabab Pak RT oge manusia nya. Sampai jumpa ya. Wilujeng tepang, wilujeng kapanggih deui di episode berikutnya. Tepuk tangan. Mangga dilaleut sadaya nya. Haus aya cai, lapar aya cai. Sok.